Saradangnya kangkung teh, tapi di alaan saware. Nun saradang. Buru atuh ya, ngiler-ngiler. Oke atuh piluan dan loba. Dipikir-pikir nu lima asa teh kahar tidak ka tukang posyandu. Emang gitu. Eta budak ditimbang we hari dijual henteu. Karena lagi di posyandu atuh. Emang narongsok bisa dijual. Nuni mah bingung teh ka tukang posyandu. Iya mah bingung teh ka pabrik cangcut. Oh sia mah jadi lompat ke pabrik cangcut. Oh teh ieu mah lain-lain wae. Teu kabayang kumaha lamun pabrik cangcut bangkrut. Nah pabrik cangcut anu bangkrut teh ieu anu bingung. Lamun pabrik cangcut bangkrut meureun hemek arurang di wadahan kunaon. Lain-lain wae kalau gitu.